Seger. Tinggi hareudang es. Saha itu ada itu teh. Wah, coba tawaran es ya. Aneh. Kenal aneh. Sorangan wae nu koek. Aneh, es ya. Seger ya. Keur hadang kieu ya. Kemana wae pindah ke mana itu? Aneh. Ya ditanya cari mana. Sila. Budak gitu ya budak teh. Aneh. Jawab atuh, orang nanya teh. Wah, pengen buang-buang nih. Wanita tinggi. Buru, arek mah ya. Kurang nawaran es, aya, kopiun aya ya. Aneh. Arek mah. Jawab atuh. Aya orang ngaronda mang. Ayo, Komin. Tengah aja baju dibalikin gitu. Hah? Baju. Ih, hubungannya dibalik. Didinya sih, men, ngajakan teh sok buru-buru ngaronda teh. Kayaknya itu Kang Ajail ya? Ya Kang aja sih yang ngobrol sorangannya. Jeung saha naonna dinya sorangan? Samperin heula. Ayo. Kang Ajail. Ini lho mah ngaronda. Amin. Ngaronda. Keur ngobrol jeung Kang Adeng kan ngobrol jeung saha? Ieu Kang Adeng ieu teh urang teh geus gila tepanggih sono. Tadi teh urang kerjaan ke warung di Kang Adeng mah tos teu aya puluhan tahun oge nya. Geus pindah ka kota, ayeuna keur ka dieu nyaba ka lembur. Sok Kang Ajail mah sok aya wae. Bener tingali Kang. Cep amin ieu. Minta tadi mana eueuh. Bener aya di hareupeun. Tingali canjay. Aya saha gigireun urang aya. Kang Jai. Beunta betul Kang Jai. Jelas. Itu. Ya ayo nu sorangan. Rese ya. Ya macam teh tidak teuing urang tinggalkeun dahar dengan es kumaha urang bicara mah itu nya.